Kumaha rasana? Satulan jadi. Sabar gendai kan. Sabar kedai. Ya. Siap guru. Biara Roma teh dua. Roma bikang dua. Sager. Alah. Muridku, guru punten guru. Orang tuh selonye ngelawan aja. Kena naon aja. Pot, Amre. murid keun kaibon. Ayo. Ya, Siapa? badai jobian kakang badai. Kumaha kan? Dan Kumaha kata-kata? biara nomor. Gadi. Dan Ngerti? yang soal juga ngerti mah biasa we ngomong gitu. Tapi itu emang Biara Roma teh dua. Roma bikang dua dan ayo ada geus baranahan. Lulus bersebut. Aduh, lulus deui ya. Hebat. Luar biasa coba kuring. Bisa lulus ke batu. dan Dan sabar gendai. coba jaga kan. Habis itu we. Biara Roman. Kakak tarik tinggal di belakang dia. Ampura. Masih beri kadu jelema. Biara Roman deh. Kaki belakang lautan. Biara gua itu ya. Biara Roman deh dua. Doma bikang dua dan ayo nangis baranahan. Cager pon. Siap habis itu. Hebat. Abi kedua muridnya. Bangga sama aku. Guru, Ada apa muridku? luar biasa eta jampe guru. Ya itu teh ya. Ngan arek amanat ya guru. Kumaha? Tong macakeun ka bahasa gawaya. Ulah ka saha wae sabab eta bahaya. Mun bisa mah ulah ngadar kuku. Nah, guru. Lain akan guru. Oh, ginakeun ku guru dah. Ya, si ngawaro. Si guru ngawaro ulah galak ka batur. Sabab ilmuna lain ilmu keur iklankeun. Siap guru. Oke. Ayo ngomong tara teh tahun ngapain? Tarik wae. Guru kumaha kaula? Jaga di harap. Siap guru. Ye, lo anak buah dewek. Untung we ka dewek nyobana. Dalam mencoba ka adi nama bahaya ditunggu ladang kita. Ayo dewek keun. Bapaknya. Naon? Bapakna ka dieu? Juragan Bima? Oh, aling. Bagian hese dewek hareup. Kumaha murid? Tenang, aya sorak bulan. Dawala. Abdi. Wajah kaget. Di podaran sagoy. Mangga mumpung payuna. Kan punten kan. Tong jacana abdi magan. Abdi makan di jam dawala hungkul. Sarwana siap. Warah sagoy. Sa si dawala wara mah katong abdi bulan. Si dawala mau abdi lagi. Dua dana.
manga kan pun payuneun bari di kumaha ge manga nyangakeun abdi mah